oi, keparat. Oh, baplak menu poe mah aing yang pokoknya yang tenak caru paling nage aing. Keur teu baroga teh aing. Orang bari nyangan ieu we mah biliar sukan menang. Gebeg sitin pada menang tina kalapa. Oh, goblok menang si Endah teh. Heeh. Ya lah. Yuk. Saha itu? Masih juga ngintip mah di bang ngintip dicarti euy. Nyar-nyar kan ke Lain jeung sok anu ngintip di wetan desa hanya euy. dicarti nya. Wah, situ bok daerah nya. Pertara kota ya nu jalma misikeun nu ngintip. Baju hidung. Hah? Aya percaya zaman aya nu ngintip. Yuk, dicarti, kan dia aya nu ngintip yuk. Kuat yuk, lewat yuk. Mana? Ayo sangka si Cardi ya. Ya, sebelum dicarti meureun ieu teh kon atohon kon teu depungan yuk. Lain bapak aing eta teh. Keun antep heula. Meureun sigah dicarti meureun lain meureunna. Oh, sok bunga nong aing sa teh. Udah ngalin di Cardi. Oh, sama lu dicarti meureunna. Oh, sok. Ini teh. Oh, kurang menjubarkan ya nama geus lah. Yang ngintip tadi teh sok ya. 1 2 3. Naonnya teh ruang riuk euy. Nek, Oke we ujung meureunnan bieu teh kajadian di dieu teh meureunnan. Anu ngintip nu mandi meureun bapak uing deui meureun pelakuna teh menyo tanggung kodin. Samarukna dicarti meureun nya. keciri kutangna meureun. Hayang pangrepeh rapihkeun we wa meureunnan heueuh di pangajian mun hayang diberi penyuluhan ku kolot lah kitu meureunnan. Masuk intipan ting kutang meureun kitu nya. Sok nyeremkeun ka ujung meureun selaku ketua DKM gitulah. Aya tuh ulah janji ulang alung tindak sangeunahna itu bukti mah. Ulang tuh lah kajurung ku nafsu teuing kan gitu teh ketek lah. Cara kusarea urang kalau nu goreng. Karena meureun eta modin mengjawab sampura we nya kalakuan kolot abi meureun da abi geus tiba tilu era geuningan buka kolot kitu teh menurut aing mah. Soalnya nama si reperapi layan naon deui lah. Eta baru si hampura we kesalahan mah. Tulikeun ieu penyangan tunggul enak Itu ujungnya